masing dokter ge, masing jadi guru ge. Ayo ke petani mah. Mau aya bahan pangan. Ram, kalian maninya? Tadi lo ngajingan na mata. Tas siagem dong ini berata. Ye, panai mah enggeus tah, Mas. Panai mah acan. Sing aing ge hageui. Tunggu saya nama sarwanya. Duh, Rang. Ulin kan nya enak karasa kieu. Ulin gani deh enak. Nyaopan sugan we aya barudak liwat kecoh aja kan? Emang ada pegawaian? Aya da si Sultan teh da. Pagawean mah aya macul. Oh, tak. Hayang umum sieu pengen usul. Ayo. Hayu aing ge, penting menang duitnya. Nah. Kan dia tuh iyo barudak ulin lah. Jangan we barudak. Tuh, ayo orang Bandung ngejak-ngejakan yuk. Budak budong dia. Ulin. Mun siap, ah. Kiri mah ka sawah. Ayo lah. Jual itu bener macul. Mohon, ayo lah. Aya duitnya mah. Bener tuh siap. Jong aing we ka sawahna yuk. Sebenarnya. Hari mau ayo ke sawah. Ayo tuh. Ya tuh. Yuk. Rawi, 1 kilometer sih. Launan, soledad. Pemandangan luas ya. Sini bener atuh. Jauh kene cek. Benar tuh. Tepi. Dia tuh gerak kerja, Wak. Kepuasan bagian kurma mantap. Anjing bucak. Lah. Mana bisa manggil tak? Bisa, aduh. Orang Sunda ini. Udah ka sawah? Masuk. Udah. Benar kan kurma mata baru enak ya? Kerjaan. Buat atuh berang manten. Mahan manten buat lah. Buat. Kenengil. Aku kurma satik deh. Ya, buat yuk. Angkat lah. Yuk ah. Lencon ada kan? Alamak cek. Boleh, ada. Iya tuh. Kacamata di sawah. Wah, kangen gede petani we. Jadi dokter makin corona. Jadi guru tadi angkat-angkat.
Ah, siapa mah. Mana gitu-gitu teuing nasib deh. Ayo mana nasib lo kumaha? Nya euy. Sarua. Kang, masing presiden ge, masing dokter ge, masing jadi guru ge. Ayo gua petani mah. Mau aya bahan pangan. Ujung-ujung nama. Pun eueuh petani teh mau bisa madang. Berarti Pin, pemerintah teh kudu merhatikan petani ya. Bener pisan, Rang. Jadi petani teh ujung tombak dina sagalana. Bener Pin, dibanding Budi. Teh petani teh geus langka. Da saneuna budak ayeuna mah da. Jadi Rin diajar petani ieu, main HP jeung nonton TV. Ayeuna mah. Jadi Rang, jadi petani teh capek. Sak hiji dina macuhna, kadua dina ngalenconna, katilu dina ngaberakna, kaopat dina ngeuleume. Tah aya anu matak bungakeun ge nyaeta kalapare. Jadi Pin, anak teh mumpung keletikan teh kahiji betul diajar, kedua bisa ngolah pertanian, nu katilu dapat tong berarti ngomeh HP jeung ngeliat TV. Mesukan jadi bisa ngajarkeun kana inco. Heeh. Sekarang lah, ini mah cang balik lagi buat yang di mata ayeuna. Nah. Yuk,